Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dina amal-amalan urang teh kedah laras dina niat, terutama niatna lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala sakumaha dina Quran dijelaskeun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Teu pati-pati diparentah ya ahli kitab kecuali pikeun ibadah ya ahli kitab teh ka Gusti Allah barina ikhlas kabeh Gusti Allah adina hunafa kana agama anu condong. Dina ayat sejen layanalallah lahumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Henteu kahaturkeun ka Gusti Allah dagingna ingon-ingon jeung getihna ingon-ingon, tetapi nu bisa disanggakeun ka Gusti Allah teh nyaeta takwa teh antara aranjeun kabeh. Nah hiji jalma nganiatan ieu jalma teh kumaha niatna, setiap ieu jalma kumaha perkara nu diniatanana ku ieu jalma. Seandaina ieu jalma hijrahna initna ieu jalma teh karena Allah, mangkana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Berarti hijrahna ieu jalma teh ka Allah sareng ka utusanana. Waman sareng ari sing sajalma kana nu kabuktian naon hijratu hijrahna ye jalma ila dunya tujuan kana dunya yusibu maka bakal menangkeun ye jalma hakana ye dunya. Jadi kumaha niat cek tadi ge, lamun niatna jalma hijrahna teh karena Allah maka ye jalma bakal menangkeun karena Allah. Tapi lamun niatna teh karena dunya wa mangkana hijratu ila dunya sehingga jalma berangkat hijrahna teh karena dunia yusibuha maka ya jalma bakal menangkeun dunia. Jadi saur Imam Abu Sulaiman ulama mutaqaddimin tegasna guru urang sadaya mikaresep kana ngaheulakeun hadis innamal a'malu binniyat. Jadi diheulakeun heula hadis eta miheulaan kana saban-saban perkara nu timbul tina eta perkara jeung ngamimitian dina urusan agama, karena umumna mikabutuh kana ieu hadis innamal a'malu binniyat di jami'an waiha dina sakabeh warna perkara naon bae oge tetep kudu penting keneh atanawi leuwih alus dina masalah niat. Tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Saur ieu Sayyid Jalil mah tarkul amal ari ninggalkeun amal li ajlin nasi karena arah-arah manusia riyaun eta teh hukumna riya. Jadi contoh, jadi ninggalkeun amal karena arah-arah manusia eta teh riya. Contoh misalnya urang teh erek sodaqoh tapi sieun disebut naon ku balarea, disebut ku batur, disebut jalma riya nepi ka teh jadi sodaqoh. Tah tarkul amal ninggalkeun sodaqoh eta teh karena arah-arah manusia riyaun eta teh riya jadi teu tulus sodaqohna kusabab sieun katangar ku manusia. Jadi tarkul amal li ajlinas riyaun, ninggalkeun amal karena arah-arah manusia riyaun eta teh riya. Teh hayang sodaqoh, hayang beramal, amal alus, tapi ku batur sieun disebut riya. Jadi disiapkeun dina hate urang mah beramal teh lain li ajlinas, lain karena manusia tapi lillah karena Allah. Rek disebut naon bae ku manusia urang mah teu ngaruh, nu penting mah beramal naon bae oge urang teh lillah karena Allah, lain li ajlinas, lain karena arah-arah manusia. Bahkan wal amalu jeung ari amal li ajlin nasi karena arah-arah manusia syirkun eta teh musyrik. Ketika jadi saur ieu Sayyid Jalil mah ketika orang beramal hek beramalna teh amal kaalusan, hek beramalna teh li ajlinas lain karena Allah, tapi li ajlinas karena arah-arah manusia.
hayang katangar hayang kasebut jeung sajabana eta teh saur Said Jalil mah syirkun eta teh musyrik. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ningalna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.